Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah ya khaliqal bashari. Aina parun akharu para nih cabang anu sejen rangkeun naon wa tukrahu sareng dimakruhkeun naon as-sholatu salat makruh hukumna salat pandai hukumna salat jadi makruhna pada harita waktu eta hukumna makruh jang salamanita sofa biha adi hadil umur kajama anu kasipatan alaman kajama ita sofa anu narima kasipatan yasiman biadi hadil umurul isrin kusala saijina ieu pirang-pirang perkara anu 20 mun aya salah saijina tina anu 20 hiji sifat tina anu 20 maka eta jelema makruh ngalaksanakeun salat waktu eta wajib salat maka adanya misalkan salat lohor wajib lohor asar maghrib bisa subuh hukumna wajib teu menang ditinggalkeun ngan ketika kasipatan ku salah saijina tina anu 20 ta makruh hukumna waktu harita kudu naon lah ya kudu naon lah nya kudu 20 lah tadi teh hiji adu ali salah saijina 20 adu ali salah saijina itu isrin hakibun eta si hakib sahakib teh nyaeta jama anu mangkek ngising anta nahan ngising hayang ngising ditahan hayang modal ditahan ya hiji ta teu kuat hayang modal ditahan makruh salat kumaha lah nya modal heula pijilkeun yeun heula ek salat lohor nah cenah hayang modal sebenarnya teh cenah pilang kilami jongjon modal naik salat heula makruh minta kekenaanku makruh sa salat nama mun maksa salat sa salat kan hukumna makruh sawa pasti mengingat kana podoanya bisi kaborosotan hiji hakib jama anu mengkek ngising kadua mana bil muhad ai bil go ina teh hakibun ai bil go iti tegasna nahan kana ngising asania kadua hakinun ai kayyim haqib kadua mah hakin sahakin eta jamanu nahan ki ai bian kayyim nahan podol ai nu kadua mah nahan kompol hayang kompol wah geus naon geus pieu bisa glaseun ieu mah kawasna ieu leuwih kitu teh nya samukeun ditahan salat teh lah makruh hukumna sasana mah salat ngan katibaan ku hukuman makruh kompolkeun labakan kada hati-hatinya nahan kompol mah nya matak jadi pipanyakit kan aya ieu ek nyiptakeun rekormu ya rekor dunia barenya balas jadi itu nama yang nongol latih yang tenar banyak palilalila nahan ngom pilar viral palilalila nahan ngompol kan bisa paeh tulus jadi menang pialana jadi tulus paeh akin nahan ngompol intakin hakin nanti katilu hakimun hakim nyata nahan dua nahan modo nahan ngompol modo geus teu kuat ngompol geus teu kuat salat teh lah makruh ya. Makruh katilu kaopat rabiuha sopinun nyata jamanu nangtung ku hiji suku nangtung ku hiji suku kumaha ko imun ala dijlin nyata nangtung kana satu suku jengke nya diangkat hiji salat bari nangtung ku hiji suku kudu dua suku sunatna sasana mah misalkan ku hiji ngan dina pas sujud bari kudu diandelkeun nya
jengke sabola makruh kumana kasabarata ka opatnya kalimah sofidun bidali ai qarinun baina qadamaihi ma'an ka'annahuma fi qayyidin tegasna nyaeta jama anu ngarapetkeun antara dua sukuna jama ma'an babarengan ka'annahuma fi qayyidin kaya itu dampa suku dua teh aya di talian jadi dirapetkeun teuing naonna dampa sukuna makruh dua apa lenggang anggot beuleungan lalaki mah nya bisi ngapeun eta endog dua kitu nya ta makruh hukumna jarak sejengkal sunatnya makruh lamun dirapat kalimah kagenep hazikun nyaeta hajikun teh bizai wal qaf make jai qaf make sapatu anu sereg sapatuna entah hajikun teh anu sereg sapatuna salat kok di sapatu menang aya bab nanya babu mashil khuffain nyata bab nerangkeun ngusap sapatu dua wudu na teh cukup ku ngusap sapatu dua dina keur jang salatnya ngusap sapatu dua ngan aya tata carana memeh make sapatu teh kudu boga wudu lah haik sapatuna ge di ku aya syaratna ulah tembus cai naon berarti sapatu bot haik kudu luhureun nutupan mumun cangan nya si sapatuna ulah sahandapeun mumun cangan ieu kudu saluhureun mumun cangan sapatu botan nu tetembus cai tah misalkeun aya jelema tukang unggah mobil naik turun mobilnya naik turun mobil cicing tempat nu bersih tara kajarian tara ka tempat-tempat najisnya tara kajarian eta we deh imah teh nya make sapatu mimitina wudu lah keur geus boga wudu tuluy make sapatu tangke ketika batal wuduna cukup ku ngusap sapatu doang henteu kudu diudarna sapatuna nya nepi ka jarakna 3 poe itu salah ini kitab jangkungnya oke sing parat ngajina matak ulah ka karariwinnya teh ngan ari nu geus dibawa we kudu dikiwinkeun gitu malah teh ditikahkeun lain dikiwinkeun terus hajikun sereg sapatu ta ketika make sapatu anu sereg makruh salat makruh jadi terus batal lamun ngusap sapatu batal lamun diudar sapatuna misalkeun coplok sapatuna sabola maka ketika wudu teh teu meunang ngusap deui aya mah kudu kumaha kudu dikumbah kasabarata kagenep make sapatu nu sereg ka-7 wa amal ladhi yadikul khafu yuqalu hafizun hajikun sereg sapatuna wa amal ladhi yadikul khafu yuqalu hafizun anapun jelma anu repek sapatuna sereg sapatuna maka diucapkeun kata jama teh naon kitu hajikun mana teh hafizun jelma anu sereg sapatuna ngaranna hafizun hafid Qur'annya hafizun anu repek sapatuna. Katujuh jaiun anu lapar makruh salat lor kayaan lapar min mana bete idah hadorot am setelah lamun hadir kada halina jeung inumeuna ai kitu mah
lapar nama nganek dahar eueuh nginum nya eueuh mah teu bikin salat nya. Ieu mah lapar hik dahareun aya nyampak minuman aya makruh salatna bari kaayaan lapar dahar heula kan. Adalah asrob nah geus hadir kadaharanna atawa sakedeung di bakal hadir maksudna can asak ieu geus ngadadaguan sangu tapi da sakedeung ge naon asak teu kuat lapatna ieu maka makruh salat kaayaan seperti kitu. Dareula kadalapan atsanun jamanu banget dahaga hek aya cainanya banget dahaga makruh salat kudu kumaha nginum heula. Kasalapan hafizun bil fa'i wazai nyata anu nahan hitut ti mah ya nahan hitut tayang hitut ditahan makruh kumaha tuh bijikeun kayaknya sing sedewut tuh kayaknya browot teh nahan itu tuh kumaha makruh salatna. Mana dia kasapuluh mana daru ta'amun tatuku nafsu ilahi wa ilam yakun jai'an nyata jamanu aya hareupeun eta jama teh kadaharan anu paling disukai sanajan teu lapar aya kadaharan makanan favorit nah naon misalkeun martabak atawa odading pauleh atawa naon nya aduh ieu makanan favorit datang anu ngirim bisa cenah ieu teu laparnya teu lapar mah ngan eta kadaharan nu paling disukai bisanya paling dipikahayang ku nafsu teu sanajan teu lapar makruh kaayaan salat seperti kitu kumaha tuh dahareula kadinya maksudna ami naon ami teu inget kana dahareun kikeun naonna ke salatna nya kasabarata kasapuluh ilam yakun jain wakal huduri korbu hudurinya kitu deui sapertikeun geus aya hareupeun dahareun teh nya atawa sakedeung deui bakal hadir misalkeun keur ngadadago pesenan naon mes ngaranna teh seblak online ya seblak online itu pas waktu asar waktu lohor ya teh tapi can datang bae ditanyakeun SMS di telepon kayak cenah keur tadi kolot aduh geus teu kuat sayang naon aya ada eta seblak gitu tanya sakedeung deui bakal datang sanajan teu lapar kudu dahar heula daguan heula kading makruh aya seperti kitu makruh ada yang matak tinggal berjamaah mah nya heula kenaon berjamaah mang gitu ya berjamaah lah tuh makruh kasabarata wakat taukon li ta'am atau kon yang jimanya kitu dia seperti mikah hayang kana dahar hayang kana jima banget lapar gitu tanya makruh salat ayeuna banget hayang taun hayang jima heg mahuduri halilati serta hadir pamajikanana ai kitu mah nya eueuh pamajikanana jauh gitu tanya duka di mana itu geus teu kuat cenah hayang jima di mana pamajikanana di Bandung ya tuh jauh eta mah nya atawa di mana ya eta mah nya kamanakeun nya salat da kadinya teu makruh kitu mah aya pamajikanana hadir lagi teu kuat atangan-atangan bae nya makruh salat kaayaan kitu nya ayo geus salat nyapakan pepengnya kunaon dicabakannya eta teu ngareunah gitu teh nya hudang bae kadinya habek heula eta makruh heg aya pamajikanana kita mau teu makruh. Ka-11 wadia saraman gola bau naum nyaeta anu ngalindih ka eta jamaan naum hayang es ya banget tunu banget tunu ukur esnya kadek kita tanggung teh geuningan sare tanggung dihudangkeun kita lain kala ka eling kanya dedeung dengan teu puguh salatnya
Moal bener nanti moal bener salat oge nanya. Moal bener ingat sakapung eling sakapungnya. Tah eta makruh salat kaayaan gitu tanya naon tah banget tun 11. Ka-12 man fil makbaroh kuyru man busa nyata jaman aya di luhureun pakuburan balina salian tinu dikeduk naonna pakuburanana. Luhureun kuburan salat di luhureun kuburan makruh. Wa kada membusa tu in pulisat wa illa patasu salatu pihak. Nya kitu deui lamun kitu di luhureun kuburan anu dikuduk di ludang nya tah. Kuburan anu di ludang in pulisat lamun diamparkeun eta lataneuna wa illa palatasu lamun teu diamparkeun mah palatasu salatu pihak teu sah salatna dina luhureun kuburan anu kitu teh nyaman busa di ludang heng teu diamparkeun maksudna kumaha kita sah najis teh nya dicampur jeung naon wallahu alam dapat dah. Ka-13 man fi mazbalati nyata zaman aya tempat sampah tempat runta tempat pemicenan sampah makruh salatnya tempat nu kitu tuh. Ka-14 man fil majzarati tempat muncit naon tempat muncit tempat jaganya tempat ngajaga makruh mawadu di bihayawan. Ka-15 na man fil hamam di jero WC Guiro jadid salianti anu anyar walau fi maslakhatin maslahihi sanajan aya di tempat kitu ngalepas pakaianana eta si jamanya ngalepas pakaian WC WC lain bayangkeun WC cara urang nu sempit teh nya sempitnya loba sagala rupa gerwonya di dinya naon kloset di dinya di sagala rupa deket lain ieu mah WC kumaha WC lega mode di kota banyak tawa di mana ini pokoknya nama di apartemen banyak kan WC nage sagede imah nya tapi WC atau mode di mana di Masjidil Haram kan Masjidil Haram kan WC nya teh dihanap curug hanap kana tanu ka ngeludangnya lain di lantai turun ke hanap WC wungkul di jerona di dina sisi-sisina teh aya tempat-tempat pagi cinuku paling ngadaguan eta makruh kumanana salat tempat nu kitu kecuali lamun teu bisa salat kecuali di eta tempat cara mode dongeng sange dongeng Mang Asep itu ada tukang cai orang mana jajakannya kan di di Amerika nya di Amerika teu bisa salat nya salatna teh di mana aya ke WC api-api ke juragan yang modo hayang naon pada rek naon rek salat kayaknya atau misalkan jelema orang-orang gitu tanya digawe tempat kafir teh dibere izin jang naon jang salat nya eueuh tempat kecuali di mana di WC nya kadinya teh naon-naon ngan sina bersih naon-naon WC na pakru salat di jero WC mana di ka-16 naman fi atnil ibilnya eta jelema anu di kandang onta atawa kandang sapi sanajan tempatna suci sanajan tempat anu suci tetap makruh. Ka-17 man fi qori'atit thariq jamaah anu tengah jalan makruh soal tengah jalan ngahalangan batu di katubruk kunaon ku mobilnya makruh. Ka-18 man fi dhuhril Ka'bah aya dina luhurun Ka'bah makruh sarua jemaah misalkeun naik ka luhur Ka'bah ngomikeun ku lambuna teh salat luhurun Ka'bah hukumna makruh. Malikna eta mah bebasnya kemana-mana. Mana dia? Dari Ka'bah wa tasya sarwa kasaba. Ka-18 man fil kanisah jamaah anu jero gereja Yahudi wa bai'ah gereja Nasrani makruh kumaha salat di mana di jero gereja. Ka wa sayyidi ma'was syayatin ning sasesana pirang-pirang tempat-tempat setan. Ieu tempat-tempat perkumpulan para syayatin contohnya seperti kamawadil khamri seperti pirang-pirang tempat minum arak wa muksi tempat-tempat kitu tanya muksi teh naon pajak tempat-tempat majegnya
Teta tempat judinya atau bioskop atau non dia bar atau segala rupanya, pokoknya tempat-tempat perkumpulan para sayatin gitu nya atau tempat-tempat perkumpulan iya dan dinaraga merundingkan mengorupsi atau segala rupanya lah namanya tempat kerat itu atau tempat imam biasa nganya tadi sok dipakai ulin para jelema gitu para rugu naudzubillah ulin lupa eta mak wasyatin makruh salat tempat nu karadit kala itu ke 11 ke 20 nanya itu salat munfarid makruh kang wa jamaatu ko imatun hek berjamaah aya aduh berjamaah aya keneh ka salat sorangan makruh teka bitaeun eta on suraon gitu tanya on suraon atau para tinggalin orang teh berjamaah teh upload uluk sarang man aya keneh anu naon masbok sesanya cenah mung nah salat sorangan eta on suraon gitu tanya diajar berjamaah sing nepi ka naon ta sing nepi ka boga perasaan ketika tinggal berjamaah teh sing nepi ka boga perasaan ruginya sing nepi ka boga perasaan rugi aduh aing rugi tinggalin anak tinggal berjamaah sing sanyana terus ieu gitu pamakruhan ngalaksanakeun salat ketika datang sifatan salah sahiji tina anu 20 ieu makruh ngalaksanakeun salat. Anapun pamakruhan dina jeroeun salat, dina sajeroeun salat aya pamakruhan eta mah pasatati insyaallah taala aya 20 hiji. Engke aya kaharep makruhatus salat. Pamakruhan ketika keur sajeroeun salat kabehna aya 20 hiji. Faslun arkanus sholati wallahu a'lamu bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbin fa'na. Rabbi fakina wa fakiyalana wa qarabatilana firin. Tawassalna bita'alumin. Antar zukona wa wasi'a wa antar zukona aman.